Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna nyaeta Dedemit Gunung Warangas. Ayeuna nincak bagian ka-38 para wargi. Kumaha sadayana daramang, alhamdulillah Mang Jaya aya hibar pangdung ati para wargi. Tiasa mancen tugas neraskeun hanca dongeng nu katuna kamari. Mudah-mudahan para wargi dongeng-dongeng atanapi hiburan-hiburan, utamina mah hiburan para wargi da dongeng hiburan atunya. Atuh hiburan rupi-rupi aya kanaon teh aya disiarkeun mangrupi siaran musik atanapi lagu-lagu, terus aya deui mangrupi siaran-siaran kata tanya. Sapertos dongeng sareng sajabina sadayana ge hiburan para wargi sadaya. Janten ieu teh hiburan daya deui utamina pisan mah numnaung sok sanaos kitu aya patula patalina sok aya sakedik bahan katampi mangrupi penerangan aya sakedik bahan katampi mangrupi pendidikan sok aya wae para wargi dina hiburan teh margi dina sagoreng-gorengna hiburan oge para wargi sok aya bae upami urang tiasa nitenanana mangrupi penerangan mangrupi pendidikan nu aya manfaatna pikeun urang sadaya kitu para wargi sadayanya. Janten cenah sok sanaos dina tempat runtah oge sok aya bae ayu manfaatna pikeun urang. Babi ku urang di tenan mah aya wae sok sanaos dina tempat runtah para wargi. Sok aya bae manfaatna pikeun urang lamun urang bisa nitenanana. Tah ieu para wargi sadaya. Itu ada cenah jero caritaan deh gitu. Mangga tuh para wargi lah wilujeng ngadangukeun bae dongeng mangrupi carios nyambung Dedemit Gunung Warangas. Ieu dongeng mangrupi komik para wargi sadaya dongeng namina oge da. Atuh di hade-hade sangkan saya di alus-alus sangkan payus para wargi sadaya. Di memerenah cenah. Di memerenah sangkan lah pokona mah pantes gitu. Di papae sangkan pantes. Mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas upami teu lepat parantos lugih kanalika bah lemud teh harita leungit deui wae. Ieu jeung kieu cenah dongeng teh para wargi. Namun resep. Mangga urang teraskeun sabali urang lembur luhur parantos milarian kali tu kadieu namung teu kapendak. Wilujeng ngadangukeun. Pocapkeun para mitra sadaya, harita gebeg debi ebah ngarenjag ruas. Manehna ngarasa keueung ngadenge caritaan aki ikin, jajantungna ngadak-ngadak ratung tutunggulan lantaran inget kana pagawean basa ngaracun orai siluman teh. Tapi nah bet salakina nu maot atuh meninggal geter bi ebah teh batina gan bae teu cacarita ukur colohok bengong olohok nemang kadu bari sasamat dina hatena menta dihampura kanu jadi salakina bisi caritaan aki ikin teh bener sabab aya kaharti kari-kari aya orai pae bah lemud ngadak-ngadak leungit wangkaning aya hubungan jeung siluman puguh we hate bi ebah tagiwur teu puguh sedang tua kampung jeung baturna silih reret kabeh ngarenyag ngadenge caritaan aki ikin dipikir beki kapikir aya benerna bet kakara kapikir harian wah buah nyanya kumaha nurutkeun pamadegan palebe cek tua kampung siga teu pati yakin pipikiran ngamang teu daek teteg doi kudu diyakinkeun heula mun cara kitu mah tuh urang tuluskeun we ka Cilangkap, urang tanyakeun ka Mang Ronyok, nah kumaha kaayaan balemud nu sabenerna? Sugan we manehna nyahoon. Teh mal palebe cigat nu sarua ngarasa mangmang. Lantaran teu boga pamadegan nu tangtu da puguh can ngarti kana seluk-beluk urusan kitu patut mah. Nyalus atuh kitu ge tapi kumaha mun ayeuna we tuh sakalian ulah kapalang nyabela ka bi ebah. Jeung di kapalang cape urang indit we ka Cilangkap ayeuna keneh. Ngara isukan isuk-isuk nepi ka ditu ari beurang mah besi Mang Ronyok na kaburu nyaba deh mangkaning ayeuna mah geus beunghar cenah apaan geus boga sawah dua bau kitu malah tereh panen cenah pareda geus koneng kuring nyaho basa ulin ka sawahna tua kampung ngajak init harita leng palebe mikir henteu gagabah rek ngajawab ari nu seden jempe sarerea teu kabaralik da panasaran ngan hate bi ebah beuki tagibur bae susah kudua kutilu melangku salakina jeung kaduhung ku kalakuan nu geus dipilampah sarta loba kaharibang. Ayeuna naon patua atuh? Iwah ngajan ini tayina ge geus janari teh tu bentang timur geus biji moali lagi balebat deui.
tapi rek sabara urang ini kali itu teh jeung rek sabara urang deui sok atuh atur sakalian ngan ari kuring malah cang tuh yang milu ite cek palebe nya tujuan. Tah syukur atuh ayeuna mah ulah loba teuing jalma lah bising mangronyok reuaseun ka ditu teh duaan ge cukup lah kene kuring jeung palebe ari aki ikin jeung Pak RT mah kudu ngajaga di imah bi ebah bisi aya naon-naon atuh sahanteuna sedengkeun sejen baralik we heula bisi carape mah sarare we sing tibra ngan isukan wayahna ulah laliar teuing kadu jauhnya bisi kuring ngabutuhkeun bantuan kitu atuh aya namanya cek tua kampung mere putusan menit nolih kana kacape bakat ku hayang tereh yakin ngeunaan bah lemud anu leungit pok aki ikin nemalan dari pisan nyari aki mah satuju we jeung geura miang ka situ ka Cilangkap tanyakeun nu yakin ka Mang Ronyok na kumaha kira-kira nasib bah yang muda itu mun perlu mah kuburan orang urang guar we ngalah yakin tapi kudu ditanyakeun heula ka Mang Ronyok perkara di dieu mah keun bae bagian aki tah bener kitu ki lah nuhun atuh nya ki ayeuna mah baralah sararea urang mah geura barulang ka imahna masing-masing kuring jeung balaberek ngajugjug ka Cilangkap doakeun ku sararea sangkan hasil bah lemud teh sing kapanggih deui laratanana sing puguh aturanana tua kampung nitah balik ka balarea buriak bubar meninga guru bari lempang patingkereuneng ngobrol ke nu bieu kajadian rupa-rupa sangkaan ka bah lemud geus mimiti bijil loba nu satuju kana caritaan aki ikin tapi aya keneh nu ngabantah turut cangcaya nu reang jalma-jalma silih tempas sedengkeun tua kampung jeung palebe katut aki ikin harita ngariung keneh di golodog sawareh diburuan nararangtung ngabadamikeun nepi lampaheun saterusna lantaran kudu asak badami pentingna mah ngabeberah kabi ebah sangkan ulah nguluwut teuing pada mapatahan ku sararea sanggeus tarap timah beral tua kampung jeung palebe miang bareng jengkong korongokna hayam jago dijajabkeun ku hiliwirna angin subuh sedengkeun di wetan fajar geus sibar inung beurang geus tembong sarta jangjang peuting geus ngalingkup di ebah jeung Nyi Uma dibaturan ku aki ikin jeung Pak RT ngarobrol bae bari ngadaguan beurang para mitra anu mulia nu sami-sami ngabandungan ieu acara urang malikan heula ka tukang nyatana nyaritakeun Mang Ronyok nu geus lilakatuna disaprak Mang Ronyok meunang sawah tibah lemud teh hatuh kahirupana teh geus mimiti robah ditambah deui ku hasil tutulung kabatur ku jalan numal sawah sangkan pare teu diganggu beuri nu mere pare jeung duit teh aya bae ampir salemur geus walatra sawah ditumal ku Mang Ronyok akhirna pare urang Cilangkap henteu ruksak siga nulian da katulungan ku Mang Ronyok sararea bunga sarta marulang tarima ka Mang Ronyok jeung kabihati di harita Mang Ronyok beuki nanjung rejekina malah disaprak di serenan sawah teh terus surat-suratana dibereskeun ka desa saterus nama dipolah sakumaha mistina ari modalna sawareh mah meunang nginjem heula da kabeneran aya salah sahiji tatangga anu jegud mere modal lantaran eta jalma ngarasa kahutangan budi ku Mang Ronyok nu geus ngabantu numbal pare di sawah nu akhirna salamet henteu beaku beuri puguh we matak senang ka sararea silih bantu silih tulungan urang lembur Cilangkap ngarasa bunga Mang Ronyok leuwih ti bunga mana komo dabi hati teh keur ka kandungan beteungna beuki lila beuki gede bae teleh minca ke bulan alaeun ti saprak aya kajadian gelut jeung bah lemud nepi ka danget ayeuna Mang Ronyok hirupna tenang ngahna-ngahning henteu aya kaributan estu tiis ceuli herang mata jongjon ngurus sawah teh kocapkeun 5 bulan ti saprak Mang Ronyok meunang sawah harita teh isuk-isuk malah panon poe ka karamon corong ti beulah wetan buruan imah ge can kapoyanan kabeh sedengkeun urang lemur Cilangkap geus loba nu init ka pagaweanana ka sawah jeung ka kebon atawa ka huma ari di imah Mang Ronyok harita aya akipilan jeung pribumi nu keur ngarobrol bangun uplek naker malah bihati ge aya di dinya bari nyang hareupan akipilan nu keur ngobrol jeung Mang Ronyok cinteh pait ngebul keneh dina gelas lalabuhna beuleum sampe ka dapo jeung gula kawung ya aya wae alah katuangan elit katuangan elit ya sugan mah
Aduh, alhamdulillah Mang Jaya mau pulirkeun sugana para wargi lah. Ai punten we teh jang ronyok. Atuh kaji hatinya kitu deui. Aki teh minta dihampura sabab isu kene geus ngaganggu ka dieu. Ya pugu aya perlu aki teh nu majak bulu-bulu we datang ka dieu. Cek Aki Pilan bangun dari anaker. Kamang Ronyok teh sikep mena beda ayeuna mah teu jiga bareto. Lantaran kaayaan Mang Ronyok jauh ti heula. Di lemur Cilangkap mah Mang Ronyok wungkul boga sawah 2 bau teh dan sejen mah paling loba ge para mitra 1/2 hektar. 1/2 hektar berarti meureun saperti luna Mang Ronyok. Nah hari aki da teu naon atuh nyorok ngobrol mah ki. Kakak beneran kuring lah unga isuk masuk subuh udang teh. Atuh brai caang oge geus pada segala beres tinggal moyan we dina golodog. Mulangkeun paninengan zaman keur ngedul ki lah. Pagawean teh moyan we kuring na kitu. Komo baheula mah bari jeung sok naon ai moyan teh lah. Eta dina santuma aya ayeuna mah geuning alhamdulillah eueuh nu bangsa nu karitu teh. Kitu taki lah. Hari buruna sok dibabuk tah ku sapunyere ku pamajikan. Ingat we ka zaman harita ki. Temal Mang Ronyok bari seuri. Kop kena cai teh tuluy di inu. Hah? Tong sok nyaritakeun nu baheula pamali ye. Keun bae da geus kaliwat jeung deui teu kudu diingetkeun mata hayang seuri. Sok era kuring mah kula lampahan sorangan puguh ge. Ini mah mangal atuh geura taros ka aki teh. Aya periugi naon tang ngasumping ka dieu enjing keneh teh. Cek bihati si ganuk ngaguar lalakon baheula. Da puguh can dilalila teuingan ukur sawatara bulan ka tukang. Panon melong ke Aki Pilan. Unya saya salah nah ingat ka zaman tukang menyai. Jadi artina mah sabab lampahan ka tukang dia bisa dijieun pangajaran keur ka hareupna. Aya lampahan anu salah jeung mana nu bener. Hatuna mah kitu dah bisa kaingetkeun deui. Urang artina mah bisa ngaji akana kaapikan kitu dah. Mana nu salah, mana nu bener naon anu tina kalakuan nu salah. Kumaha akibat tina kalakuan bener tuluy dilenyepkeun sing bener. Pikeun tiba keur hirup saterusna. Jeung deui ceuk pamikir aki malah jadi soal nu kitu mah kabeh geus aya kitu dah. Urusan napan urang sarua pada ngagem agama Islam. Geus aya dina Quran jeung hadis ge kitu. Urusan nu kitu mah ya jadi urang mah tinggal dilenyepkeun ayeuna mah. Tinggal digawekeun, tinggal prak dilaksanakeun gitu dah. Jadi pengalaman dia mangrupa guru nu leuwih hade. Mun dijieun patokan dia mah bakal leuwih kuat batan papata batur. Hade sabab hade jeung goreng teh karasa ku sorangan. Moal can caya jeung ragu-ragu gitu dah. Nu matak daya salahna lamun inget ka zaman ka tukang-tukang ge. Asal ulah digunakeun ku dalan goreng we gitu dah. Contohna wae nu madak nambahan kana kasedi. Nu akhirna madak ngaleungitkeun kana kapercayaan diri jeung kana kapercayaan kanu maha kawasa. Tadi kitu mah ulah sabab goreng inget-inget kana kasedih jeung kapulih mah nyai. Madak pondok pangharapan gitu dah. Tapi hari ini ingetkeun keur ngomean laku lampah. Hade we nu aya nu kitu mah. Ngabot kamalina teuing aki teh ngacapruk teh. Apaan ditanya ku nyai tehnya tina maksud aki? Kieu sabenerna mah pangnya aki datang ka dieu teh nyai. Kitu deui ka Jang Ronyok. Aki teh peuting ti tadi teh ngimpi. Dina eta impian teh Jang Ronyok kadatangan ku maung. Satuluyna diudag-udag ku seuneu. Tapi saterusna Jang Ronyok teh leungit teu puguh leosna. Atuh aki teh leuwas. Malah nepi ka nyeri sering oge inget deui tanon teh. Nepi ka nyari nggak inget keneh nu antukna mah tepi ka isuk teh teu bisa sare we aki teh. Sabab ti sabrak ngimpi kitu hate aki jadi teu puguh rasa. Mun asanya dina impian teh asana pun we dina ingetan. Tak kulantaran gitu aki ngada datang ka dieu. Bisi Jang Ronyok nyan eueuh. Tapi nyata nama aya keneh geuning. Ngan aki jadi penasaran ieu teh. Bisi ka Jang Ronyok aya naon-naon kitu dah. Bisi aya nu matak ngayak ngabahayakeun. Da kitu pemaksudan aki teh ujang. Ciga ina aki rek nanya. Nya teu manggih naon-naon ujang teh.
jeung teu boga perasaan nu madak leuwas. Para mitra sadaya huleng harita Mang Ronyok ngahuleng jeung bihati ting haruleng. Duaan ngarasa kaget ngadenge caritaan Aki Pilan lantaran dirina diimpikeun goreng ku Aki Pilan. Sedengkeun Mang Ronyok jeung biru hati, hatena keur bungah taya kasusah teu baroga pikiran nu lain-lain. Malah galede nama harapan teh teu aya kahariwang, tapi harita bet ngadenge caritaan Aki Pilan nu matak reuwas. Barang geus gila Mang Ronyok ngahuleng, teu lila tuluy harita Mang Ronyok nyarita. Nah, ada abdi mah teu boga rasa naon-naon ki. Teu ngarasa reuwas, teu ngarasa sieun jeung teu ngarasa hariwang barina oge. Malah mah taya ilapat nu matak salempang ka abdi mah. Nu aya teh bunga we pugu ge. Sebab kuring teh aya dua kabungaan rek kaalaman ku kuring teh. Duana ge teh bedana matak senang hate ki. Kunaon kabungaan cak ujang? Aki Pilan nanya deui. Sungun ka hiji sawah sakitu hadena. Ayeuna mah da teu aya beurit atuh nu ngaganggu kana pare teh. Mangkaning pare geus koneng. Paget oge rek panen kuring teh nu matak geus sadia tali keur ngageugeus. Geus sadia telebug keur wadah heucak. Malah mah goah geus diberesan da keur atuh nu pare. Eta nu kahiji. Ari kaduana pan pamajikan kuring teh geus gede beuteungna. Kayanya teh geus nincak kana 8 bulan cenah atuh. Tereh boga jimat kuring teh. Cigana boga anak teh geus nyampak dunyana lah. Geus loba parabna, geus aya geus segala rupana, moal hariwang najan boga anak salikur ge kuring teh. Da ieu nu bakal ngabungakeun hate teh ki. Malah ayeuna ge lah geus karasa bungahna. Meni asa sorangan we dunya teh. Tadina mah kuring mah sok goreng hate ka pangeran teh dumeh teu dipercaya we boga anak. Tapi ayeuna mah kaharti. Goreng murah Gusti teh ki. Sabab waktu kuring sangsara mah teu dipercaya boga anak, ari kuring geus boga rejeki gede. Bet dipercaya we boga anak. Tuh pan kaciri kamurahan Gusti nu Maha Agung teh. Nu matak bunga kuring teh tak kitu. Kumaha kahartos ki? Ai Kang Ronyok ya nyarita teh meni kaleuleubih. Meni jiga nu heueuh we. Nah naon kitu hati? Betul nempas kana caritaan Akang teh. Eta tadi nyarita teh hayang boga anak salikur sagarupa. Nah meni kawin-abina teuing ya boga anak mah 2 ge cukup. 3 ge loba teuing warina oge. Ayeuna mah aya program anyar cenah bejana kulawarga berencana. Ayo, eta mah cek paribasana atuh. Pan ai 2 teh salikur teh 2 jeung hiji, teh 2 teh jeung hiji. Jadi eta teh kode bising teh nyaho mah. Jadi salikur teh 20 hiji, 2 cukup, hiji tamana. Jadi kitu. Ai sugan teh naon siga nu heueuh atuh. Kung palalinter ai jang Ronyoknya. Tuh kahardi aduh. Jeung perkara kaayaan kabunga jang Ronyok kahardi pisan. Sanerea ge geus pada nyaho yen ujang teh gede darajat gitu. Gede milik sarta gede rejeki. Aki ge milu bunga kabina-bina sabab ari nempo nu gede milik mah jiga ujang. Sok milu senang aki teh. Sugal we mun aki aya kasusah ditulungan. Kitu tah ujang. Aki ge ngarti kana kabunga. Nonon teh jeung kabagjan ujang teh kitu. Cek Aki Pilan bari seuri. Tiluan sareurik tanah bunga. Ulah seueur teuing nyarioskeun kitu atuh Aki lah ayeuna mah geura rangkeun perkawis impenan Aki teh. Nah kumaha atuh eta teh? Abdi mah meni asa rareuwas mupingna oge. Biru hati balik deui kana urusan ngimpi. Tanya Ki lah. Kumaha tuh hartina ngimpi Aki teh cingcing. Abdi ge da penasaran. Ari ku kitu carana mah boa-boa alamat kurang hade. Mang Ronyok daria ngomongna. Panon melong ka Aki Pilan nu ngahuleng semu bingung lantaran nu sabener nama manehna ge bingung. Ih nyai da puguh ujang. Aki pangna ka dieu teh rek nanyakeun ka si ujang. Nah kumaha kaayaan nu sabenerna? Ari sabab ari kaimpikeun mah ku Aki kacida gorengna. Lantaran ari seuneu lambang nafsu jeung amarah. Najan ngimpi kemangna sare oge sok aya bae mangrupa ilapat. Atawa kila-kila mah. Asawa totonen nu madak Aki teh rada hariwang bisi ujang menang dodo ja kitu tah. Uluh. Nah kumaha tuh nya Ki di moal bingung ye. Nah kudu kumaha lamun geus kieu ye manehna. Nya akareueung ngadengena ge ye. Cek Mang Ronyok nyarita ka pamajikanana. Pamajikanana ngan saukur ngahulang bari melong. Hatena rada tagiwur ari ngadengi kitu mah salempang jeung hariwang.
kieu we atuh jam. Kulantaran aki teh ngarasa melang jeung pabaur gitunya paur gitu babakunya mah. Kahade we sing adi-adi bising aya naon-naon nu kurang hade. Ulah kaburu ku nafsu, ulah kaburu ku asih lamun nempo jalma nu pikalunya. Pokona mah lamun pikakeun ge nya kitu deui. Urang teh kudu bisa ngelesa diri sorangan. Ulang kudu asak sasar, kudu apik mikir. Ulah gagabah jeung sologoto. Mun aya hiji perkara kudu dipikiran heula nu leuwih mateng leuwih asa. Lantaran tina kejap urang sorangan sok jadi hiji mamala. Artina mah panyakit kahirupan teh kadangkala sok diakibatkeun tina salah kejap atawa salah ngomong akibat kurang mikir. Malah cek omong kolot teh mah cenah ulah leuwir poing, leuwir pikir atawa bibir. Sabab sok matak kaduhung akhirna. Hanas geus dikecapkeun ari peteh teu kahardi atawa matak rugi jeung matak cilaka. Mun geus kitu pan bakal kaduhung. Sabab kecap nu geus bijil mah tara bisa dicokot deui. Nu mata kudu asa heula mikir sangkan teu kaduhung akhirna. Jadi kuduna teh leuwih lila mikir batan miwir. Kudu leuwir biwir hawara pikir. Da kitu amanat aki mah. Sabab bisi we aya kajadian nu kurang hade ka diri ujang. Tapi aki mah lain ngaharepkeun goreng. Ngan kudu waspada jeung hati-hati pikeun ngajaga diri. Da kitu we ujang kumaha kahardi? Cek Aki Pilan apik pisan nyaritana. Nyebar tos atuki ari kitu manuhun atuh ari diamanatan kitu mah. Mangkaning abdi mah mun aya naon-naon teh sok hayang buru-buru ngomong bae teh. Lah, tara kaburu dipikir heula ki, da eta sok karetek biwir lah mun teu buru-buru ngomong teh. Sok heuh. Tapi da ari ayeuna mah moal ki lah. Abdi teh bade nurut teh kana amanat ti Aki. Pikeun ngajaga diri abdi sorangan kitu, babakuna mah pikeun salameteun, pika salameteun mah kitu. Temal Mang Ronyo. Beki daria lantaran pepeling Aki Pilan karasa benerna. Kitu jangan syukur atuh. Diri urang sorangan kudu dipikanya aku urang sorangan. Ari sabab batur mah moal mikanya ka diri urang. Sababnya sode disebutkeun nya ngan ukur samet lahir. Nya bisi teu mangih dahar, nya bisi garing, nya bisi cilaka atawa labu jeung sajabana. Tapi sabener-benerna mah aya deui nu leuwih ti kitu. Kudunya ka diri teh syariat jeung hakikat. Lahir jeung batin, dunia tur akhiratnya. Tadina urusan batin mah atawa urusan akhirat mah nu kudu leuwih diperhatikeun eta teh ujang. Sabab nu bakal nyaah ka diri sorangan dengan urang pribadi. Kitu dah iwati lampah urang sorangan. Pokona mah sagala rupa gumantung kana pamadegan jeung laku lampah urang. Ari urusan batin mah moal bisa gumantung ka batur moal. Ari batur mah ukur bisa mere nasehat, mere pepeling atawa amanat. Mun eta amanat teu dijalankeun, tetep we diri pribadi mah gumantung kana laku lampah sorangan kitu dah. Artina mah kitu. Nu mataknya lamun eta amanat teu dijalankeun ka nya batur ka urang teh moal aya gunana. Kitu da ujang. Nu matak salah sahijina pikeun nyalametkeun diri pribadi sing bisa miara bibir, sing apik miara leta, kadalikeun ucapan sing hati-hati bisi hartina malah ngabahayakeun ka diri urang sakitu we ti Aki mah ujang. Cek Aki Pilan getol pisan mere amanat. Bakat kunyaah jeung melang ka Mang Ronyo bisi pinangih jeung kacilakaan atawa bisi aya riributan. Atuh manipating haruleng Mang Ronyok jeung bihati teh dipikir-pikir beuki kaharti yen ngajaga letah teh penting pikeun kasalamatan diri. Nuhun ki lah. Ajat katam pipisan ku abdi upami kitu mah lantaran abdi teh sok rumaos kurang luang jeung pengalaman. Kadang-kadang abdi mah sok takabur, sok asa sorangan nu meunang we, asa meunang bagja, asa sorangan we nu meunang kabungah teh. Nu akhirna sok aya rasa sombong, tara inget kana zaman keresang sarbaheula. Tapi parantos muping amanat ti Aki mah muga-muga we atuh pamadegan abdi teh sing langkung kiat. Mang Ronyok beuki daria bae.
Malah mah sopan pisan nyaritana ka aki pilan teh para mitra sadaya. Bet asa boga kolot deui. Tah syukur atuh ari kaharti jeung katarima mah Ujang. Aki mah bunga, kakara ditarimakeun kitu oge. Bunga pisan komo mun geus dijalankeun mah. Aki teh bakal ngarasa bunga sabab caritaan aki aya nu ngajalankeun. Muga-muga we omongan aki teh jadi kamangfaatan bikeun diri Ujang. Jeung deui Ujang, tina urusan harta bana kade sing bisa mawana. Sabab berat harta bana teh, beda deui jeung pangarti. Harta mana jan gedena naningan gunung ge lila-lila bakal beak lamun teu bisa mawana. Harta mah teu salilana matak bagja. Da kadang kala sok matak cilaka. Nyata mun teu bisa mawana. Tapi aki mah dina hal ieu geus percaya ka Jang Ronyok nu bakal bisa mawa harta sabab geus boga pangalaman dina hal ieu. Tuh contohna Abah Lemut. Apaan? Kitu tah. Hari hirup na masyarakat mah kitu. Jeung pikakeulun batur pan buktina kawen bisa kabuktikeun. Geus kasaksian ku urang. Harta mah teu kudu lila rek beakna. Ku sakecap ge ngagaleong kana leungeun batur. Buktina urusan sawah anu dua bau teh abad. Ngan ukur ku carita. Elehna teh akibatina gagabah omongan Bah Lemut. Nu akhirna kapimik di ku Ujang. Ngan eca teh aki rek amanat deui. Jadi hartina mah kieu Ujang. Amanat teh namahan tadi. Kade ulah rek mabok ku rasa bunga. Boga harta menang gampang sok gampang dibeakna. Lamun teu bisa narimakeunana. Jeung deui aki mah teu yakin. Nah Abah Lemut teh ikhlas atawa henteu. Tak ieu nu jadi bahan pamikiran pikeun aki teh. Nu matak melang wae ka Ujang kade sing carincing pageuh kancing. Sing saringset pageuh iket. Aki mah teu waleh melang bisi aya buntutan. Tina urusan geus kaliwat-liwat tilu tah. Oh, kahartos ki lah. Hartos pisan lah nuhun ki eta ge eta lepatna atuh. Karasa jeung kasaksi ku abdi ge. Nuhun atuh dipepelingan ku aki. Abdi teh sabab esok aya pohona abdi teh ki da geuning jalma masokkeun we ku awah gingsir. Najan isuk sadar oge. Kadang kala sorena geus robah jual-jual di mana-mana lantaran aya pangaruh ti luar tah kitu nu karaos ku abdi teh ki. Mang Ronyok beuki ngarasa bungah lantaran aya keneh sepuh nu mepelingan ka manehanana. Hatur nuhun aki, kukuring ge kaharti pepeling aki teh muga-muga we. Kuring sing dijaga tina urusan nu teu bener, sing bisa mawa diri sarta harta anu sakumna sakumaha ceuk harapan aki teh ya. Sing bawa sing bisa aya mangfaatna pikeun abdi sakulawarga. Ngan ulah bosen we mepelingan nyakinya. Cek biri hati milu nempas. Manehna ngarasa bunga di pepelingan ku aki pilan kitu. Para mitra anu mulia, harita aki pilan tuluy nyarita deui. Ngan nuhun atuh ari katarima mah Nyai, aki ge bunga. Ari sabab omongan aki teh moal mawut teh pugu, tapi aya nu mulungan nyatana Ujang jeung si Nyai. Tangtu salila aki kumelenang keneh di alam rame mah Nyai. Moal boleh mepelingan kanu ngarora da kitu tah. Sangkan ulah jauh teuing nyasab tina jalan nu bener tu lempeng. Urang silih elingan we jeung papada manusia mah sabab tara bener salilana. Sok sanajan aki ge geus kolot. Lain hartina tara salah, tapi kasalahan mah kungsi dipilampah ku aki ge. Pokona mah kasalahan aki mah ulah diturutan. Sabab bangna bisa mapatahan teh, ai kolot mah ngan seukur geus pangalaman wungkul. Tak kitu lenyepaneun urang sare sagala rupa oge. Pokona mah ya nu penting mah sok sanajan aki geus kolot ai salah mah ulah diturutan kitu tah Ujang oge Nyai. Laras kilah kahartos ku abdi ge. Nu gunem catur kapegat kuno datangna jelema lantaran diburuan geus aya 2 jalma sarta nyalampurkeun ka imah Mang Ronyok. Horeng tua kampung jeung palebay geus anyog kadinya nu ngahaja rek nepungan ka Mang Ronyok. Punten, ulah geuning araya sadayana ieu teh, cek tua kampung bari bangut hareupeun panto. Tiluan ngareret bareng. Ai mangga, ai geuning patua, ulah sareng palebay. Sok caralik di lebat patua.
mangronyok bari manggut tetalangke sup tua kampung jeung palebe arasu duanana cungcong sasalaman kanu aya di dinya sanggis rengsek gek dariuk dina sama oe kaleresan raya di bumi pugu meneh geus sariwang bisi mamang angkat kanu tebih apunten kuring teh ngaganggu kasadayana ieu teh tua kampung ngamimitian muka carita bari sila menireke nah make ngaganggu sagala henteu teu ngaganggu teu ngaganggu henteu malah teu naon-naon kasumpingan ku patua sareng palabe mah komo da di aya akipilan ieu teh yeuh alah kaleresan atuh bingah we nu aya kuring teh nanging sawangsuna kuring teh rada reuwas yeuh nah bade aya naon pikeun saeuna enjing keneh atuh parantos sarumping ka dieu nawaya kumaha ti lembur luhur teh punten we sanes kirang hormat ieu margi panasaran kuring teh asara ruas kieu ye meta aya ibarat ti jauhna kitu tah tema mangronyok bari melong di hati hideng nyadiakeun cai teh 2 gelas sor disuguhkeun ka semah bari pokna teh alah meni teu kaleresan aya tamu teh teu gaduh leueteun ieu teh mangkaning lah teu aya naon-naon lah hatur lumayan cai teh sareng gula kawung geura tah hapunten we bubui sampe oh mangga sawios lah teu kedah ngarepotkeun da sanes tamu iman yang sono we tos lami cek tua kampung bari rada gugu lantaran inget ka waktu nu geus kaliwat lantaran bihati teh geus kabejakeun leungit basa di saung sawah tapi harita aya di imahna sarta geus kakanungan 3 bulan alaeun nu sabenerna mati saprak aya kajadian bah lemud dea antara bihati jeung urang lemur luhur can aya beja nu tangtu kitu deui tatangga biru hati taraen nu cacarita minana lakon bihati nu matak tua kampung luhur kaget beti rasa penasaran hayang nyaho kana riwayat bihati teh tapi can wakapok harita teh lantaran aya keneh nu leuwih penting nyatana nyawalakeun urusan bah lemud teh atuh para mitra sadaya kapanasaran teh dikemu we dina hate harita tuluy akipilan nyarita muhun atuh patua sok atuh dileuh lah cai teh na hatur lumayan tamihana da panginten capek di jalan teh sareng enjing keneh deui teh da ti ditu mah pasti subuh rupina teh sawios ngobrol masing tenang we ngaleuteul lah sing raos-raos ngarada jag-jagaina eta hatur lumayan belum sampe geura mangga akipilan milu nawaran ka Semah malah mangronyok sadar ayeuna tangtu semahna capeun keneh asa can pantes mun buru-buru ditanya pamaksudanana sumuhun sok atuh ngaleuteul lah patua moal nyakal we mah teu aya lalabuhan nu pantes ieu ukur nu kieu we cai jeung gula kawung ya belum sampe dasar teh we atuh sawios atuh mang katampi sakieu ge kop tua kampung kana gelas cai teh da nyahanaang malah palabege nurutan regot duanana ngarinum saeutik geus kitu pok palabege nyarita umargi waktosna samporet ieu teh mangronyok oge aki sawios urang diambil naon teh disambil bari ngopi we nya prakadu geura pedar maksud urang teh patua lah malah tereh-tereh rengse ieu teh da puguh waktuna pan samporet ieu teh kitu pokna teh geus teu sabar atuh ngajadikeun kapanasaran pikeun pribumi da meuni curing ha kabeh oge uluh nah ya naon atuh itu meni asara reuwas teuing mangga atuh geura terangkeun sakantenan disambil bari ngaleueut lah gampil da sabab jadi penasaran kuring teh aya naon atuh nu sabenerna meni bangun rusuh ieu teh kieu mangronyok atuh langkung ti payun hapunten anu kasuhun datang tu kadatangan kuring duaan teh matak ngareuwaskeun kana wajah dieu khususna ka mangronyok atuh umumna ka sadayana we ieu mah nanging teu kedah reuwas-reuwas atanapi ngajenghok da moal aya nu matak rugel malah mah kudu kuring duaan teh rek minang saraya lantaran aya kasusah bobakuna teh sawios patua mangga geura saurkeun na kumaha cing cobi ieu mang kanggo langkung jelasna mah ieu lalakon urang padar heula sadayana nya kuring rek nyaritakeun kajadian di lembur luhur
moya patula patalina jeung Mbah Lemud. Daya nu bakal disawalakeun teh. Cek patua pramitra sadaya. Harita teh patua ngagambarkeun. Rek ngagambarkeun dongeng perkara nu aya patula patali di lemur luhur teh. Mbah Lemud, eueuh. Ieu Mbah Lemud deui wae nya. Nah kumaha tuh patua cik atuh geura dongengkeun sadayana. Udah dikagok-kagok kada kaharti kabeh. Mang Ronyok bari coloko. Malah aki pilan jeung bihati meuni reuwas. Duana namarelong ka tua kampung. Tetalangke deui barabat tua kampung nyaritakeun heula kajadian di lembur luhur. Ditetek taya nu kaliwat ti mimiti, nu akhirna nepi ka danget harita kutiluan di Bandungan kalayan tenget guguh sarerea reuwaseun. Tak kitu nu jadi sababna mah. Nu mata kuring jeung palebe kapaksa datang ka dieu teh rek minta tulung. Lantaran cek pamikir kuring mah Mang Ronyok bakal bisa nulungan sakurang-kurangna bisa mutuskeun naha kumaha nasib Lemud nu sabenerna. Naha manehna teh maot atawa dibawa ku siluman. Da geuning di imah Mbah Lemud teh loba kajadian nu aneh. Teu kaharti kupikir, teu kahontal ku akal. Kitu ge ku jalma bodoh jiga kuring. Jadi teu kaharti sote dari cek nu pinter mah sarta ngarti asa piraku sugan. Buat tingkah arti ari kuno nyaho mah. Ya kitu bangna kuring minang saraya ka dieu teh. Cek patua. Mungkas dongengna ku nerangkeun pamaksudanana meningah uleng para mitra sadaya Mang Ronyok teh. Lantaran inget kana amanat aki pilantan. Ulah kaburu ku asih lamun aya nu pikarunyang. Ulah kaburu ku nafsu lamun aya nu pikakeheuleuh. Akhirna Mang Ronyok ukur ungeuk-ungeukan we tana nu ngarti. Sedengkeun dina hatena mah galecok ngomong sorangan. Geus Lemud ieu wae ieu. Hanas geus tenang aing teh sabab tiis ceuli herang mata. Sedeng ayeuna geus jol we di pikiran teh ya pikiran. Palang siang ieu rek nyelok ka aing pikeun neangan rahasia aing nu sabenerna ieu. Waboa patua kampung jeung palebetengan sakadara pura-pura wungkul ieu. Dan nu sabenerna mah maluruh atawa nalungti ka ayaan aing nu sanyana. Wah, sigana mah caritana kipilan siga nu kieu. Sabab ngarasa paur ari ngadenge ngaran Mbah Lemud mah. Patua kitu deui palebenya. Ari perkara kajadian tumiba ka urang lemur luhur mah kaharti kabeh oge. Tapi kuring kaget itu naon sababna make minta tulung ka kuring atuh. Na bisa naon atuh kuring apan kahirupan kuring jebatan sakieu. Ku patua ge kasaksian cik atuh jelaskeun heula. Sing jelas nah yakin kuring bisa nulungan kana kasus patua. Tak ieu jadi masalah teh. Cek Mang Ronyok bari melong ka patua kampung. Ngomong ati-ati pisan. Kieu Mang. Bangna kuring kumawani datang ka Mang Ronyok teh dumasar kana kajadian sawatara bulan kaliwat. Tah harita teh basa aya tarung jeung Mbah Lemud nya. Didinya apa bisa Mang Ronyok teh mong kasaksi ku sararea oge. Kahiji Mang Ronyok teh jadi bedug teu tiraku bedog. Kadua geus sanggup ngalawan siluman orai nu dipuhit ku Mbah Lemud. Nu akhirna tarung antara Mang Ronyok jeung Mbah Lemud teh nu unggulna Mang Ronyok pisan. Tadu masarkan hal eta timbul kapercayaan ti pihak kuring yen Mang Ronyok teh bakal sanggup nulungan ka kuring dina mangsa kiwari. Ari sabab ngan Mang Ronyok nu ngarti kana urusan siluman mah sarta nyaho kana rusiah Mbah Lemud. Tak kitu nu jadi sabab musababna mah nu mata kuring yakin Mang Ronyok bakal bisa nulungan ka kuring sapara kanca. Da puguh geus beak dengkak dina neangan Mbah Lemud anu leungit teh. Da sahanteuna we atuh kuring teh ngilu tanggung jawab lantaran Mbah Lemud teh minangka warga di tempat kuring kitu. Mang anu sabenerna mah cek tua kampung dari pisan. Kawas nu yakin yen Mang Ronyok bisa nulungan. Cek saha kuring ngarti kana urusan siluman. Nu puguh mah kuring mah korban siluman hampir we disebakeun ku Mbah Lemud ka buta. Nah, atuh ayeuna make disebut ngarti kana urusan siluman. Henteu teu kitulah kuring mah. Teu nyaho kana urusan eta sarta moal bisa nulungan patua. Sabab udah moal bisa nangtukeun urusan Mbah Lemud atuh. Eta mah kudu ku jenisna we atuh. Nanyakeunana atawa ka kulawargana sabab ieu teh tangtu hasil pagawean kulawargana kitu. Tak kitu patua kuring mah teu rumasa boga pangabisan teu. Ih, ari Mang Ronyok. Piraku rek tega ka kuring nu keur susah. Namun nulungan ka rakyat lemur luhur nu diribuh ku Mbah Lemud. Tua kampung meninggal lengis.
lantaran hayang ditulungan ku Mang Ronyok. Sedengkeun Mang Ronyok da puguh teu nyaho jeung teu ngarti. Nya tangtu we moal bisa nulungan jeung deui hatena curiga bisi tua kampung api-api. Nanti balik geuning. Ari kuduna mah kuring nu ngomong kitu teh, nah teu karunya kitu ka kuring nu jadi korban Bah Lemud. Piraku poho deui kana kalakuan Bah Lemud anu geus ngahina jeung nganggap remeh ka kuring. Nah teu inget kana hal eta kitu. Kuduna mah patua anu karunya ka kuring, tapi nah ayeuna patua kalah kana ros kitu. Teu ngarti buku kuring teh. Temal Mang Ronyok bari melong. Tetepna seukeut kawas nembus kana dada tua kampung. Meningah uleng tua kampung jeung palebe. Dua nana para mitra ngarasa bingung lantaran maksudna asarek buntu. Ipis harapan kana hasil maksud da puguh Mang Ronyok pamadeganana kitu. Tapi akhirna mah pok deui tua kampung teh nyarita henteu waka ponok harapan. Kahartos Mang Ronyok ari tepi ka palebah dinya nama. Da memang kasaksian ku sarerea oge Mang Ronyok teh kungsi meunang kasusah jeung kapeulih akibat kalakuan Bah Lemud nu saraka. Tapi ari dina hal ieu ulah mamawa ka kuring, da kuring mah teu rumasa gawe babarengan jeung manehna. Malah milu reuweuh we nu aya. Tapi najan riweuh ge tetep dijalankeun sabab katalian ku kawajiban. Da Bah Lemud rakyat kuring, sedengkeun kuring apan dipercaya keneh jadi tua kampung. Tah kulantaran kitu kuring boga kawajiban pikeun ngabela ka rakyat kuring. Kuki ge tetep diuruskeun da puguh kana jiwa mah melang kuring teh. Memang eta ge ari kana kalakuan mah lah teu resep ngan susuganan we atuh bisa keneh diomean. Tak kitu maksud teh Mang. Nu mata kuring mah tetep minta tulung ka Mang Ronyok sangkan ngabantu nyangan Bah Lemud. Kumaha carana? Eta mah bade ku tanaga mangga, bade ku pikiran mangga. Sanaos ukur sakecap ge teu aya walagalanana. Pokona mah asal dibantu we kuring teh. Da puguh geus ampir beak harepan kitu teh Mang, ceuk tua kampung dilumeng. Lain teh hayang nulungan Pak lah. Tapi kumaha tuh da teu bisa kuring mah. Naon kudu dibikeun ka patua kampung teh ku jeung kumaha di nulunganana. Kuring mah teu bisa naon-naon atuh barina oge. Mang Ronyok tetep nolak. Lain teu hayang nulungan ka palebe jeung tua kampungan hatena hariwang. Aduh kudu kumaha atuh nya Mang Ronyok. Mangkaning pitulung ti Mang Ronyok teh kacida diandalkeunana ku sakumna rakyat lembur luhur. Malah ku kulawargana ti pihak Bah Lemud ge diharapkeun pisan ieu teh. Tua kampung beuki bingung. Nah ieu salahna teh nah atuh make ngandalkeun ka nu jauh barina oge. Encan puguh ongkoh. Padahal boro-boro kuring nu jauh apa nu deukeut ge teu bisa nulungan. Dina hal ieu mah patua lah kudu apik heula atuh mariksa ti mimitina. Nah kumaha pangaya kajadian kitu? Geus ditanyakeun ka kulawargana acan. Upamana kabi ebah atawa ka Nyi Uma kitu. Nah, perkara naon Mang? Tua kampung semu kaget. Nya soalnya riwayatna bangna kejadian gitu. Naon sababna Bah Lemud bisa leungit jeung naon sababna dipipir imah aya bangke oray. Naon sababna Bah Lemud sok misa sarena lamun malam Jumaah. Jeung naon sababna lamun patua palai maluruh Bah Lemud anu sanyana tulah wakan nanyakan jauh barina oge nu can puguh. Tanya we heula kulawarga anu deukeut. Nu leuwih nyaho sabab manehna nu pangdekeutna jeung Bah Lemud teh. Nah, ari aya kajadian kieu kalah kana nanyakeun ka kuring teu nyaho di naon-naon. Cik Mang Ronyok beuni norolang ngomongna. Atuh ngajenghok tua kampung oge. Sabab rumasa para mitra sadaya sananyakeun taliti kabi ebah. Mana komo aya hiji hal anu matak nyurigakeun pikeun tua kampung. Basa nempo kamar Bah Lemud anu awut-awutan teh. Hal eta can ditanyakeun kabi ebah. Sarta nu sejen ge can nyarahun barang inget nepi ka palebah dinya tua kampung meuni ngarenghap kawas nu seunah paroman pias bangun era terus ngareret ka palebe nu keur colohok sarua ngarasa eleh ku Mang Ronyok. Kumaha mun geus kieu atuh Mang Lebe cik tua kampung jiga nu beak harepan. Sorot panon alum siga nu sieun jeung era. Punyan urang salah tuh. Da kuduna mah nanyakeun heula ka bi ebah tina lalakon Bah Lemud. Saya hal anu teu mata kaharti kitu. Memang salah mun ujung-ujung nanyakan nu canyohun mah. Jeung deui sabenerna mah lain lantai. Urang aya untungan nanyakeun ka Mang Ronyok lantaran ubi oge minangka papatah eta ti Mang Ronyok. Aduh. Jadi kumaha tuh urang teh ayeuna? Hanya teu langkung patua we kuring mah bingung ongko.
jep duanana jarempe. Ari mangronyok sirileti aki pilan jeung di hati unggut-unggutan duanana ngarasa panuju kana jawaban mangronyok nu apik jeung taliti henteu gagabah dina ngajawabna. Akhirna pok mangronyok nyarita meupeuskeun kaayaan gempling. Ayeuna mah kieu we tu patua, kuring moal bisa nulungan sabab teu bisa naon-naon jeung teu ngarti kana urusan siluman. Atuh sajabana ti kitu teu nyaho kana riwayat Bah Lemud anu sabenerna. Tah kulantaran kitu ayeuna mah geura maruli we ka lembur luhur. Pikeun maluruh Bah Lemud kudu naros heula ka kulawargana, tanyakeun sing apik, sing taliti, ulah aya disuput salinungkeun, ulah aya basa nurusiah. Sabab loba rasiah urusan teh moal beres. Komo ari matak cilaka mah tiga kitu. Hampura we kuring teh moal ngabantu. Lain teu karunya, lain teu bisa kuring teh. Punten, lain teu karunya ngan teu bisa kuring teh. Nah, ari kitu namanya mah teu naon-naon atuh mah kaharti ayeuna ge ku kuring ge. Nya ku sakieu ge berarti pertulungan ti mangronyok ieu teh. Urang tanyakeun heula ka kulawargana sing apik ah. Susuganan we laratan nu jelas sangkana si Bah Lemud bisa kanyahoan nu yakin. Tapi kuring aya tanyakeun sarupa ieu wayahna kudu dibalor we ku mangronyok. Susuganan jadi bahan pamikiran pikeun kuring. Cek tua kampung apik naker henteu gagabah nyarita. Mangga re bade naros mah. Mun kaharti dijawab atuh teu kaharti punten we moal dijawab. Cek mangronyok bangunang tang. Panon melong ka tua kampung. Anu geus siap-siap rek tumanya lantaran aya hal nu matak panasaran ngan para mitra bade ngaso heula. Kumaha atuh tua kampung harita teh nanyakeunana para mitra. Kieu harita teh para wargi sadaya. Kieu mangronyok. Basa mamanggelut jeung siluman orai. Harita teh orai teh ditojos matana ku bedog, tapi basa siluman ngaleungit dumadakan nu bocos panonna teh Bah Lemud. Naon sababna bet kitu? Apaan anu jadi orai teh lain Bah Lemud da yakin atuh siluman. Tapi bahasa siluman raheut nu nyeri jeung nu raheutna teh Bah Lemud. Kumaha make bisa kitu eta teh? Teu kaharti kuring teh. Oh, perkara eta asana mah teu kudu ditanyakeun ka kuring da sagala rupana geus nemrak. Kitu we kanyataan lamun jalma muhit ka siluman mah. Lain untung tapi kalah kabuntung. Da siluman mah makhluk anu goib atuh lahirna samar. Mun raheut teh moal ka ciri raheutna. Da jirina ge samar ngan ukur ceuk tatempuan urang gungkul nu kabobodo. Sabab nu sanya nama eta jirim orai siluman teh mangrupa gambaran tina kasarakahan nu muhitna. Buktina lamun eta orai tatu nu nyeri panjalma nu muhitna. Da kitu we atuh eta mah sarerea geus nyaksian tangtu sakur anu nyaksian bakal ngarti. Sebab dalin bega atuh nyaho sorangan meureun. Sakulantaran kitu tinggal ngalenyepan we eta mah teu kudu ditanyakeun deui. Cik mangronyok jiga nu mere soal angkan dijawab jeung dipalikiran ku tua kampung. Mangronyok para mitra sadaya ngahuleng. Punten. Mangronyok teu ngajawab secara langsung tapi kalahkan ditah mikir. Atuh harita teh ngahuleng palabejeng tua kampung duanana malikir lila naker. Akhirna tua kampung nanya deui. Karti atuh mun kitu mah teh tela kuring teh nu bodohnya. Tapi aya keneh ye hiji deui nu rek ditanyakeun teh. Mun kitu carana mah upama aya orai siluman nu paehnya. Nu paehna teh lain orai benernya tapi nu muhitna. Sigana kitu meureunnya cek tua kampung bari melong para mitra sadaya. Ieu ka teuing aya soal eta mah eta mah teu kudu dijawab ku kuring. Mangga we tuh lenyepan ku sadayana. Nah kumaha lamun aya kajadian kitu? Nu matak riwayat orai nu paeh tukang imah Bah Lemud lah. Kudu ditanyakeun heula ka kulawargana ngarah leuwih jelas. Ayeuna mah teu kudu nanyakeun ka batur anu teu nyaho. Tanyakeun ka kulawargana nu nyaho segala-galana. Tantu moal aya keterangan anu samar aya nu nyaho mah kitu. Cek mangronyok tetep bae ngajawabna tegas. Tapi kalahkan malik-malikeun. Puguh we patua kampung jeung palabeh ngaharuleng. Unggal kecap teh para mitra. Saya mampu ngaleehkeun hate mangronyok. Akhirna tua kampung ngarasa taat. Nu tadina hayang nyaho kana riwayat di hati ge jadi ngadak-ngadak teu betah cicing. Poke mungkas obrolanana. Oh, mangronyok sadaya katerangan ti mamang katampi sarta kaharti.
Eta saran rek dijalankeun ku kuring, urang cobaan we tanyakeun ka kulawan ke Bahlemud lah. Susuganan, nasi Bahlemud bakal kanyahoan. Kalajan yakin atuh salajengna kuring teh da dihapunten we. Sabab barantos ngaririweuh ieu ka mamang sakulawargi. Ayeuna bade permios bade wangsul ka lembur luhur. Sakali deui ulah kirang-kirang nya ngahapunten we. Rongkrong tua kampung ngajak sasalaman ka Mang Ronyok gep di tampanan. Rusuh-rusuh teuing atuh patua. Can ngaralaeut kieu teh. Atur nuhun Mang lah. Sakigit cekap ayeuna mah bade permios we. Sanes kirang sono tapi aya keneh bujengeun nu sami pentingna. Dituhunkeun piduana we sangkan pagawean kuring lancar. Geus patua kampung bari munjungan ka aktipilan. Malah sakalian kabihati pituduh jeung kapal lebe. Nah teu nanaon atuh ari kitu mah. Mangga atuh wilujeng angkat tapi sawangsuna kuring ieu da hampura we nu kasuhunya. Sabab teu bisa ngabantu ieu. Serius Mang Ronyok lah. Tampi pisan lah sakieu oge. Malah mah kuring teh ngaharti sarta yakin eta saran teh bener bisa dijalankeun. Permios ka sadayana sejam ulang abi ye. Tua kampung ami tangguh. Mangga atuh. Aktipilan para mitra sadaya harita ngamangakeun. Geus kitu mah tua kampung jeung palebay barali ninggalkeun imah Mang Ronyok. Bari mawa hate nu syukuran sugema, malah asa wirang jeung asa beureum beungit beuki lila beuki jauh antukna milih dina pengkolan. Ari Mang Ronyok para mitra jeung biru hati, oge aktipilan sajongjongan mana harulang bae. Nah harulang sajongjongan mah para wargi sadaya henteu lemek henteu nyare. Panun marelong kaburuan urut ngaliwatna anu duaan. Sedengkin panun poe beuki luhur panas geus mimiti karasa. Hayam raung kongkrongok bikang pating karutkut ngasuh anak sigang geuning pating cariak. Kitu geuning ujang. Tanggalin bibir aki ge geus jabul manten pikiranun. Kumaha pamadegan ujang dina hal ieu? Asa bingung aki teh pugu. Aki pilan meupeuh kaayaan anu jarempe. Meupeuhkeun. Mang Ronyok can waka ngajawab kalah ka ngalek-lek minum jiga nu hanaan. Pikiran kapangaruhan keneh ku obrolan tadi. Sarta kasawang kaayaan Bahlemud anu keur meunang cocoba. Sarta kasawang paehna orai siluman di pipir imah. Kuring jadi penasaran geuna kumaha atuh mun geus kieu Kang. Di hati milu nanya sakara milu ngomong harita. Da tadi mah jempe we teu lemek teu nyare. Teu bening. Antep we nah. Keun bae da baru pikiran sorangan jeung deui. Coba baturna piraku teu barisan neangan Bahlemud. Namun aya keneh di cieuna meureun balik deui, lamun paeh meureun eueuh. Sabab ceuk pamikir kuring malah kieu kitu teh. Lamun bareto basa orayna ditojos ku bedog kuring uraheutna Bahlemud, sijana ayeuna ge lamun orayna paeh pasti si abahna ge paeh. Tapi eta mah kakara taksiran, najan kuring nyebut pasti cantang tu bener henteu napi. Sapugu eta mah lain kakawasaan manusia atuh. Da urang mah teu nyaho lain kitu teh. Arti urusan kitu teh. Mang Ronyok tetep tenang. Manehna mah teu kapangaruhan ku kaayaan harita ngan bihati perasaan rada seukeut tubuhan awewe leuwih seukeut batinna. Nya bener Kang, perkara eta mah teu kudu dipikiran teuing ku urang, tapi kuring jadi hariwang ye bisi aya buntutna. Bisi ramat kamale engke. Mangkaning bareto apana diri kuring geus kungsi diributkeun leungit. Aya ari buktina aya keneh sarta salamet. Sedengkeun Bahlemud karugian sawah nu lain saeutik, dua bau teh atuh. Ayeuna tua kampung jeung palebay ngahaja daratang ka dieu. Wah teuing obrolan anu diparabutkeun tadi teh ngan sakadar kedok wungkul. Ari nu sabenerna mah hayang maluru kuring. Bisi tua kampung jeung palebay diutus ku Bahlemud pikeun ngayakinkeun diri kuring. Ayeuna manehna geus ngarasa yakin yen kuring hirup keneh kumaha mun Bahlemud ngancam ka urang. Lantaran manehna teh tangtu ngarasahan eueul ari sawah kapimilih ku urang mah. Da karasa ku urang ge atuh boro-boro barang gede kitu. Cek di hati boga pikiran sejen manehna inget kana urusan sawah teh. Kadinya losna barina oge. Sabab sawah mah geus yakin jadi milik urang sarta surat-suratna geus lengkep. Geus kanyahoan ku pihak desa, teu kudu hariwang perkara eta. Keun bae sing tenang galoba saksi ieu nah. Teh Mang Ronyok bangun tenang manehna ge teu sieun. Wah ieu mah kieu we atuh Jang Ronyok kitu ge kanyi hati. Kajadian nu tadi teh sing jadi perhatian udah cicingeun teuing. Kudu waspada jeung hati-hati bisi aya kajadian nu teu dipiharep.
Daya nama aki dah balik kieu lantaran geus beurang kita sugan kaduga deuk ka kebon aki deh. Temal aki pilan bari netep ka Mang Ronyo. Nuhun atuh ki daleres atulah kedah kitu ka ayeuna mah. Kedah waspada sareng rancing geusnya ulah balangah bising dibongohan. Sabab numeran bah lemud teh pinter, buktina we geus kaliwat kitu ge. Loba pisan ekolna. Loba pisan alasan dari eusi-eusina mah tetep we jahat ngan beda cara kitu ta. Tak itu we Ujang hayu aju aki marek balik ke danya. Jung aki pila nangtung. Jerut kaburuan memeh ngaleos kuliah heula bangun carangkeun. Mang aki nuhun atunya dilongok ku aki. Dabdi ge rek ka sawah ieu teh rek ngalongok pare bisa aya manuk atawa hamaliana. Teh malam Mang Ronyo bari nurut tanangtung. Leos aki pilan balik ka imahna. Ari Mang Ronyok diukna pindah kana golodong terus tangah nempo panon poe nu geus rada luhur. Harita kira-kira wanci pecat sabad bari pok ngomong. Hati geus beunang geus beurang geuning kieu teh mun geus panas kieu nya. Pega tu dagoan di imah umatnya ulah ka mana-mana. Akang rek nempo pare heula lah di sawah bisi aya hama. Mun aya semah ti lembur luhur sing hati-hatinya. Nya harga tujung kang geura tempo di sawah. Jeung geus sakalian nya taksir sing bener ieu nah iraha kira-kira na bisa panen teh. Kuring geus hayang dibuat meuni waas ieu geus ka impi-impikeun beurang peuting. Teu kaop sore sok ngimpi we ka sawah kuring teh. Teh mah lebih hati bari tetep diuk manehna oge. Wah, kalau sementara dibuat teh meuni ka impi-impikeun. Ieu mah dibuat ya di sawah sorangan atuh mangkaning parena mi jeung sawahna lega, parena alus. Ari bari teh mah minang gedarep ka batur. Moal resep juga dibuat di sawah sorangan sama menang meureun nya. Teh mah lebih hati si janu nya we. Geus waas hayang dibuat di sawah padahal moal kaduga. Da beuteungna geus bureuyeung sakalian kacai ge rada palaur sieun labu. Oh atulah. Rek sing jongjong di imahnya Kang rek indit. Leos Mang Ronyok ka dapur heula gap kana duduk kuy nyungcung. Kop deui kana parang geus kitu mah leos indit ka sawah rek nempo pare. Di hati meresan gelas jeung piring urut nyuguhan semah. Pipikiran ngarasa tenang lantaran ayeuna mah sagala ge henteu susah. Pare nu di sawah loba keneh, jaba di sawah geus koneng tereh panen. Puguh asa regreg moal hariwang teu manggih dahar. Urang tuna kaayan Mang Ronyok para mitra sadaya. Kocapkeun tua kampung jeung palebeh. Wanci pecat sawad teh masih keneh aya di perjalanan lantaran leumpang teu bisa gancang. Suku cangkeul jeung lungse da puguh sapeuting teh atas neangan bah lemud. Ditambah jeung kusut pikiran da puguh bingung mikiran bah lemud. Sedengkeun Mang Ronyok nu jadi harepanana teu bisa nulungan. Malah kalah kamatak butak kana pikiran. Lieur jeung bingung ka bina-bina. Harita duanana keur naranyak di jalan satapak geus tereh anyog ka lembur luhur. Nganu duaan geus kacida capena. Mengaleng hoe pisan at salungse kaya tanaga. Ketempuan asa nyai sirah lieur asa ngubeng. Urun heula patua duh. Aya capek geuning geuringnya meni asa leuleus awak teh. Aduh, ieu suku mending laparahnya ka rampeolan. Kira lieur jeung ranyai di teh. Bisi bande kuring bae, ayo turun heula lah. Ngararada jag-jag. Keun we teu kudu rusuh-rusuh lantaran geus deukeut ayeuna mah. Koloyong tua kampung kanu ieu geus diuk bangun ripuh. Da puguh sarape pisan jeung galieur. Geus palebeh ge diuk di jirinana. Angin ngahiliwir matak seger lumayan jadi ubar nu keur capek. Awak rada seger memeuisan dihibur deui ku sora manuk nu recet di sada. Ngan panon poe karasana panas mending ngingkab namahan ripuh kanu duaan. Dake sangge mending ngoprot masihan sakujur awakna. Kieu atuh ya, pagawean teh palebeh. Capek gawe teh ya hartina nya. Lantaran bah lemud teh geus loba ting codekan wahirna batur ge teu nulungan je. Padahal kuring mah yakin Mang Ronyok teh ngarti kana urusan siluman. Sarta bakal bisa nulungan ka bah lemud. Tapi nyatana manehna kalah kajigan nu api-api bodoh. Lantaran teu hayang nulungan ka bah lemud. Keheula tau memang embung ngayakeun deui hubungan beureun jeung bah lemudnya. Cik patua kampung ngaminitian nyarita panon melong ka langit. Nyarita teh siga nu beak harepan para wargi sadaya. Keun wae patua. Eta mah urusan pribadi Mang Ronyok. Moal aya gunana mikiran batur malah barina oge. Bagi tangtu manehna teh boga pamadegan nu kuat, sumatak moal beunang diolok ku batur. Ari urang masih sabar we sarta urang narima kana kaayaan nu sakieu. Mending oge mikiran caritaanana kumaha pilampaheun urang ayeuna palebeh nanya.
tapi aya bener saya gunana mikiran mangronyokkeun we lah eta mah hak manehna urang bisa milu ngarasakeun hari pilampaheun urang taya deui iwa ti kudu nanya biebah we sangka nyaho kana kaayaan sabenerna itu palebe nya satuju kitu ge lah tapi urang teh kudu misian heula beuteung ye lapar geus leuleus kieu ye palebe nepakan beuteung da puguh lapar lain bobodohan di kamari can kararaban dahar katamah dicape urut nyangan bah lemud sapeupeutih katurug-turug terus kalembur silangkap beuki capek jeung ripuh palebe teh kitu deui patua kampung ayo atuh urang ieu ngeureuyeuh deui keun we capek memeusieun mah lantaran najan eureun lilage moal wangi dahar dung tua kampung nangtung geus kitu mah braduanana arinit duaan pating lalenghoy neruskeun dalampahanana ngajugjug kalembur lu Rancangna carita para mitra sadaya, tua kampung jeung palebe geus terpisah imah bah lemud. Didinya geus nyampak aki icin jeung Pak RT ngariung jeung diebah katutni uma. Ayohna bae ti subuh can aya nu insah. Haricing bae ngadaguan tua kampung jeung palebe. Dina meja ngajagrag kadaharan jeung cai enteh nu ngahaja disadiakeun ku diebah. Deui ya. Kumaha aya mangronyok ge badua? Cek aki icin bangun penasaran. Lantaran geus gila ngadaguan malah diebah oge rikat nanya bari melong kanuduaan. Ngaras patua kumaha hasilna ka Cilangkap teh? Mana atuh mangronyok na teu dibawa ka dieu geuning? Pokna bari hate tagiur. Jege sabar ki kitu deui diebah. Ieu samuketan urang beresan heula ieu ngarah meja rada lalganya. Kebeneran keur lapar di teh. Tua kampung tenangna kerekop kana gelas cai enteh tuluy minum. Itu deui palebe meniteu talangke terus minum sarta nyokot sanguketan sapiring. Hehehe ya. Ngardi patua teh. Pada eta sanguketan teh hancengan aki jeung Pak RT cali dahat. Da kakada disuguhkeun. Tapi teu naon-naon sabab aki mah geus ngadahar seupan taleus jeung ji kopi. Pege atuh ngopi singwar ngarah aya tanaga keur carita. Aki mah nyaho patua teh jeung palebe lapar di kamari teh deui cicing apaan? Temal aki icin bari seri, sedengkeun patua jeung palebe tengah jawab dengan ukur unggul. Bari ngahanca alasna, Pak RT seri bari udud, ngan diebah hatena beuki tagiwur, lantaran loba kapanasaran jeung dumadakan jajantungna ratu. Sanggeus beres barang daharna palebe jeung tua kampung arudud. Ari aki icin jeung Pak RT geus taki-taki rek nanya deui kanuduaan. Akhirna pok tua kampung miheulaan nyarita sora tatag deui ayeuna mah. Alah, jag-jag ye lah. Sok urang ngamimitian badami, perkara bah lemud masih keneh buntu ieu. Lantaran mangronyok teu bisa nulungan, tapi aya hiji hal, hiji jalan nu bakal bisa mukakeun lawang anu rada samar. Nyaeta ku jalan nanya ka diebah, nu tangtu bakal leuwih nyaho kana hal ieu. Nanya ka kuring? Nah, make nanya ka kuring patua? Naon hubunganana ari kuring jeung nu leungit? Matak minta bantuan patua ge geus teu bisa nulungan kuring teh. Tapi nah kalau karek nanya ka kuring. Ceuk diebah kawas nu reuwas. Lantaran tua kampung rek nanya ka maneh. Ulah wa kareuwas bi, ayeuna mah kieu we. Pikeun nangtukeun nasibah lemud gumantung kana katerangan ti diebah. Lamun bibi henteu nerangkeun nu sabenerna nasibah lemud moal kanyahoan. Tapi ayeuna kuring ngarasa yakin diebah bakal wak cabalaka ka kuring. Kulantaran kitu ayeuna mah geura terangkeun sing jujur. Nah kumaha kajadian nu sabenerna. Naon sababna pangna aya kajadian kieu? Naon wae nu kajadian nu geus kaalaman ku bibi? Coba terangkeun kabeh ulah nu kaliwat. Ku jalan kitu nasibah lemud bakal kanyahoan. Cek tua kampung bari melong ka diebah. Puguh we nu dipelong menit tagiwur jajantung ratu beuki rongka. Da puguh loba kahariwang.
sakedapan mangga ulang wae siga nu katenung, aki ikin jeung Pak RT colohok bengong teu ngartieun. Ulah bingung-bingung jeung ulah salempang bi. Rusia ditanggung moal lalu keluar, paling-paling ge nu nyaho ngan opatan. Sedengkeun opatan teh lain jalma saliwat pat. Kuring salaku lebe moal ngucah ngaceh Rusia batur. Pak RT bisa dipercaya ku balarea. Atuhnya kitu deui aki ikin. Hiji sepuh anu pasti naon teh pangkolot na di lima pasti dipercaya. Ditambah ku patua nu geus legok tapak genteng kadek. Atuh piraku teuing rek ngucah ngaceh tagorengan onaman mah. Ayeuna mah gerawak cawe sing jujur ngara ieu perkara teh rengse sabab lamun bibi henteu bisa nerangkeun sabenerna tang pubah lembut moal kanyahoan. Cik palebe mere pamandangan nu leuwih jauh. Sangkan hate biebah leuwih tenang harita teh tetela karasa gunana. Hate biebah mimiti tenang jajantung teu ratug teuing akhirna pok ngajawab mung hanya kal waktosna teh.